Wah. Nuhun cu. Ada wa damang gulan. Wa damang. Wah. Sumuhun. Mejeh jang. Nuhun dari sehat mawat. Bagja ucu. Oh, naik sebat bagja kumaha riwa bulan. Oh, sagedengeun ti wa dek neraskeun lalampahan teh supados pardu kasamut sunat kalampah. Atuh kanten. Lalampahan ngawayang dugi karengsena. Sumuhun. Atuh wa bade sanuk-sanuk ucu. Kantenan kacida saya pan budaya urang mah kitu kedah nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk ceruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta sumuhun landung kandungan lair aisan malapah gedang kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan telepat wa budaya urang masuna itu merancahan keayaan dina raraga hari ulang tahun TPRI Bandung anu ke-48 telepat wa ayeuna ngagelarkeun kasenian urang seni tradisi utamina wayang golek wa eta ulah anu cenah mah ceuk sabagian jalmi yen kasenian wayang golek teh geus melempem geus morosot tenawa laras aya nu nyarios kitu tagewa tapi da teu kitu ai kanggo wa mah teu kitu da saleresna mah lain kesenian wayang golek anu melempem tapi apresiasi nu nongton anu naek anu ngaronya jadi meureun dalangna teu bisa ngimbangan tetiasa ngigelan zaman eta inu. Apan tadi oge aya garan-garan seni mah tiada hari tanpa inovasi, tiada hari tanpa kreativitas ya ujang. Sumuh. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya betul wa. Eta telepas. Cek urang kaler teh mah no action talk only. Naon eta teh hartosna teh. Jadi hartina teh ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan nu penting mah kanyataan. Nu penting eta. Beh dituna tina agama yen anu katampi ku pangeran mah lintang ti amal. Sumuhun. Nya Cuk. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ulah atuh kantenah ulah telepat buat teh. Ku digelarkeunana wayang golek ieu ngabewarakeun ka warga masyarakat sabudeureunana sumuhun wa. Ieu TPRI Bandung teh nyaeta sering ngagelarkeun budaya lokal. Budaya lokal. Kantenah pendidikan formal anu luhur. Dai di Jawa Barat mah nepi ka UA pendidikan teh nepi ka SMP ge biheung. Deh kantenah. Bener. Eta atuh puguh we tinggalin ku alam canggih kieu. Kamu ayeuna geus zaman Cuk internet internet Facebook-Facebookan baheula mah dipake ku badan intelijen negara Amerika. Ayeuna mah geus bebas. Meureun di Amerika mah geus canggih leuwih ti kitu. Sumuh. Gara pek mikir sila lain. Laras eta ulama Kelaanan budaya Sunda teh nyaeta pangkolotna budaya teh bahasa Sunda. Tadi saur Ibu Direktur Utama TPRI. Laras. Meuni geus jarang cenah ngadenge budak ngora punten atuh kalangkung. Atawa kumaha dararamang sadayana. Cari heula atuh. Teu aya, ayeuna mah geus hampir laleungitan Ucuk. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Geus hampir jati kasilih ku cunti. Eta jati kasilih ku cunti.
Ari kurungna kurung titiran ai manukna bueuh. Tata Cudog-dog tinggal dangdut. Tinggal Ya, Cu. Tinggal iga. Tak kitu ujang Sae. nyaeta ieu TPRI Bandung teh gawe bareng sareng Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bandung, dan PT sareng PT Pupuk Kujang, Sumuhun. Pupuk Majemuk Majemuk dengan komposisi jeung kandungan terbaik yang anu mampu minuhan kabutuh pare anu aya di urang. aya di urang cocok pisan teh teh. Oh, Sareng pikeun ngaronjatkeun produksi parenya, Cu. sumuh sareng petani di urang. Beres. Bagja penting ieu wa. Kan tenan. Urang pake ajang silaturahim nya, Cu. Amin. Amin. Man ahaba ayub satulahu pirizkihi wa yunsallahu fi asarihi fa yasirahimah. Jadi saha-saha jalma anu resep kana eta atawa micinta kana silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Da geuning ku ayana kesenian wayang golek teh itu nu icalan nepi ka paragpag kitu uluh. Anu tuangeun nu leueuteun nu angeun. Angeun. Aduh, wah. Sacara teu langsung ieu TPRI Bandung teh mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu. Betul, wah, betul sekali. Laras. Nya, Cu. Laras, wah. Nuhun wa ka Bapak Gubernur, ka Bapak Wakil Gubernur, kula warga besar we Pemda daerah tingkat hiji provinsi Jawa Barat ya, Cu. Atuh ka Bapak Haji Dada Rosada kalih Ibu Bapak Wali Kota, kula warga besar Pemda daerah tingkat 2 Kota Madya Bandung. Sumuhun. Nuhun Wah, ku pangrojongna. kasumpingan urang reueus ku Pak Haji Dadang Nasir jadi panggung we. Saha? Pak Haji Dadang Nasir, wah teu sareng Hor Pak Haji Dadang Nasir. sareng Padeden Rumaji. Sareng Padeden Rumaji Sumping. Pendengar Nuhun. Ngarasakeun di panggung ya cali. Oh. Reg. Bejana cenah rek jadi panganten. Pada pangan. Oh. Cing nepi ka di istrenanana. Laras. Nikahna teh kaping 28 nikahna. Oh. Urang doakeun ku urang Urang sadaya. pada nyawer we. Pada nyawer we ku abdi. Tak kitu, Cu. Nuhun ka Bapak Kapolda, Leres. Bapak Panglima Kodam Tilu Siliwangi, Sumuhun. Bapak Kapolres, Eta. Bapak Dandim. Leres. Nya, Cu. Sumuhun. Kasadayana we ngahaturkeun nuhun wa kengeng Widi ngagejrak ieu di dieu. Ih, atuh kan tenan wah. Nya, Cu. Sumuhun. Atuh kadulur-dulur wa dulu itu amuing. Eta wah wargi-wargi. Dikawit Bapak Haji Sidik, Bapak Haji Ibrahim ti warung bandrek aya. Bandrek aya eta wah. Di Unpad. Bapak Ali ti Polda itu ti Unpad oge aya. Di Palili. Palili Permadi. Dalang Oden Kades Cimenyan. Cimenyan eta wah alah dulu. Bapak Yayat Taryat HPDKI tanyakan. Sumuhun wah. Bapak Ade Maman Cikawari Cimenyan. Asep Obon HPDKI Alah eta ti Pasir Luhur ti Cimenyan. Atuh ka grup pencaksilat Gajah Putih sakabupaten Bandung. Sumuhun. Dawa di Gajah Putih teh jadi penasehat sa-Jawa Barat. Sumuhun. Keras dewa. Heeh. Keras dewa. Sakapeung wa teh sok miluna rompet. Sakapeung ngagoongan. Bapak Adang Suryana aya Kades Cilengkrang. Ka Bapak Kades Cilengkrang. Pak Asep Sule ti Cilengkrang. Di Cilengkrang eta. Bapak Haji Kohar Cipadung. Cipadung. Wah teh. Dadang Baja Dadang Cilengkrang. Cilengkrang. Tatang Cikadut sareng Apih Oman. Sareng Apih Oman. Kang Haji Apo. Leres. Kang Emping Banar Lauk Tilinggar Cicalengka. Cicalengka eta ti. Pak Haji Tatang Ruhia tokoh panyanaan Cimenyan. Urukan dewa.
Ibu Hajah Ai Rohaiti Kades Mekar Manik aya Sang Kang Haji Ipik Pak Dadang MUI Cumenyan aya ngiring restu Bapak Oyin tokoh Cimenyan Pak Septuriana Kades Mangunjaya Sumpi Pak Kadar ti DPRD Cilengkrang aya tuh nuhun ngiri ngarojong tak gitu Pak Haji Deni Rukada aya nuhun cu aya ku bagja peuting ieu pepena sadayana para sesepuh Pak Asep Wawan 368 aya nuhun katampi rokokna kuat atuh Ibu Ilis Paraji Tigiri Harja Sumpi mi HP anak gua we kitu cu ka urang Cimenyan Cilengkrang Cileunyi dati Cimenyan ti Cilengkrang mah wah sagala rupa oge maksudna teh kumaha ceuk abah cek abah ngaler mi HP we anak gua Dadang Nasir Deden Rumaji gitu ya cu eta teh putra uang ih madukana beres tah kitu cu nuhun ngawilujengkeun deui nagara urang anu ka-65 ke hari kemerdekaan Republik Indonesia nya atuh ngawilujengkeun deui urang sadayana salaku umat Islam mayunan sasih Ramadan mudah-mudahan cingkiat dina enggoni ngalaksanakeun ibadah saumnya cu amin syukur ya Pak Haji Nana ti Cimuncang aya Banar Sapatu seueur ti Cimuncang eta padamelna di pabrik sepatu di dinya nuhun ujang Bapak Haji Maulana di Sinar Mukti Taylor Soreang aya nuhun berenana anu nyakseni pagelaran wayang golek boh anu aya di dieu dugi ka hempak merbayaksa mugia paranyang yuswa arageng mili amin ya cu sumuhun atuh nu icalanana muga-muga cingka petik hasil kalabuah ku jalan di ical sumuhun atuh anu ngadangukeun kalayan anu nongton dina TV na sewang-sewang seteh terus TVRI Bandung ya cu sumuhun TV nu urang teteh Pak Ude ti SPSI wilujeng tepang nuhun marurang kali ti STSI seueur wah ngempal di pangarpanggung nuhun sok ronjatkeun seni urang teh jacu sabab naon anu nakis budaya-budaya deungeun tidak jarang atuh ai hiburan di urang mah nepi ka saputing wah kantenan nyaeta eta teh pikeun nakis budaya deungeun nyerep ka urang anu teu luyu jeung adat urang budaya di urang jeung adat deuh angin ngahiliwir ieu diasakeun angin ngahiliwir urang Bapak Haji Kawal aya Pak Haji Kawal direng-rengan Pak Alit sumuhun nuhun Kang Wowo Bapak Haji Bang Sulaksana di Bekasi nah besar rumping geuning di mana-mana itu nuhun eta Pak Ading Cihamulu Garut tua meuni Pak Ading ka dieu nuhun cu tah bilih nyang kolong kana waktos atuh laras ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pangrojong ti sadayana dugi kahiburan lancar dina wengi ieu sumuhun nya cu laras urang teraskeun deui we cing jang kakang seling ka dieu kitu cu gua mangga pada hiburan biasa aya jalukan si eta mah kudu jeung lagu di sarangan gua ngajimplak manehna di sarangan sapu lagu
Bari omat gitu kakang selain eta bibinihan tiba Pak Wali Kota orang tajam-tajamkeun di dieu. Tajam-tajamkeun kayaknya urang mau ningkatkeun penghijauan. Tiada hari tanpa penghijauan. Paduh. Eta teh lumayan teh. Atuh kan bisa pinuhna tutuwuhan dang-daunan hejo lemok teh ucu bisa nyerep polusi teh uang. Nyerep polusi jeung sehat we kana jantung teh. Ayeuna batat. Sok jang. Omang mujeuhna naon waktu ayeuna teh nyaeta wayah kieu mah cai kiruh. Oh cikiruh. Ai cikiruh teh naon wasok banjir naon? Cai kiruh nu sok diinum. Oh cikopi. Heeh. Jadi cikeruh. Nya jadi laguna teh jadi cikeruh. Cikeruh cikopi. Nah, cikopi Nah, ai eueuh mah atuh kari meuli. Silaing teh salah teuing atuh. Laras. Mangga uang. Sok cu. Urang ngawilujengkeun ieu ka TVRI Bandung anu ka 48. Sae. Heeh, Cikeruh jang. Cikeruh, gerati nyu ngarah teu tunu. Batik kadang anu mulya tentu lebang kekodang lah ieu ngodonongan tapi dia kadang lebang gogogoda jadi ulah tiba Manunganan kahujanan pada ayah kan Hadir kitu kakang. Kumasuli adede kumasuli Daripada kau suling teh man siluan ieu kumakuring kuring teh nembing Soloyo jengkol nyai sepikan Toban legeter yang lebih ala oboy luntang lantung pusing lu ala sepanjang dunia tahun sorean
Tanya digenah kurang ajar. Eta lagu sakitu ngalakeunana. Kenang sakitu hipuna ngeureunkeun dari mana? Kacau. Makanya disebut kacau. Alok sakitu amisna ngeureunkeun dari mana we? Sakitu nepi karang. Si keneh eta ceuk Bapak tadi. Naon? Kokohkeun persatuan jeung kesatuan ulah rek pakia-kia, ulah rek patongong-tongong, ulah rek pagirang-girang tampian. Nya, ejang Jawa Barat mah kudu kitu. Sareuneuh saiga saparipolah. Sabobot sapihanean sarasa. Sabobot sapihanean. Mun ceuk urang Jawa mah Naon teu ceuk urang Jawa? Ingar sosung tulodo. Sik malik nu anjeunna kabeh oge. Nya. Naon sing salian barang-barang lain nu anjeunna? Sagala ge nu anjeunna mah. Jelema mah ukur pupujian jeung pupujieun. Sagalana pupujieun. Sagalana ge nu anjeunna. Malah Allah oge ngadawuh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane. Nu rek dipalalung. Dina surat Ar-Rahman geus. Bener. Sababaraha kali deui. Nikmat kami nu mana? Da jeung nyanan tong boro nu kadenge nu katempo nu katincak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngageunut-geunut jantung. Benar teh. Nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina jantung kana urat tina urat kana jantung. Benar padalang esok teh da kitu. Ngiceup teu diolian. Pek pikir. Benar. Ayeuna leumpang teu make piriwil bisa leumpang. Tadi dia meureun artina la haula teu boga naon-naon urang mah. Sumohon. Eta Usik diusikeun, malik dimalikeun mun wayang mah. daya upayana dijaga. Nya, Benar kan? heueuh. Jeung eta barang-barang Allah di dunya ieu eueuh nu leungit hiji oge. Ternyata aya di Ica gitu. Geuning itu kai ngaleungitan. Eta mah di nagara atuh ieu mah bumi langit sawarga neraka ieu mah nu Allah. Da beda geresok antara urang makhluk jeung nu kagunganana. Beda kumaha ya. Bedana teh kieu ai ceuk jelema mapan hiji tambah hiji teh dua. Ceuk jelema Di mana-mana ge ilmu pasti teh. Tapi ai pangeran mah bisaeun hiji tambah hiji bisa 17, bisa 15. Moal bisa teh sarua we. Naon? Sarua we ari hiji jeung hiji. Sidik kalau mamaha dina sagalana bisaeun. Hiji tambah hiji jadi 17 atau 15 bisaeun. Lamun bisaeun buktikeun. Boleh. Saya berbicara itu berdasarkan data-data yang otentik. Cing buktikeun. Nu matak bangsa urang teh loba nama doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris. Hiji tambah hiji bisa 17. Kumaha carana? Contohna, pek nuna hayam hiji nu jago tunaan deui hayam hiji. Tungguan setahun jadi 17. Jeung anakna bener. 2 tambah 2 jadi 2 bisaeun. Ceuk jelema mah ilmu pasti 2 tambah 2 teh 4. Tapi ieu mah Allah bisaeun, tiasaeun 2 tambah 2 2. Da kumaha? Sok nuna careuh 2. Tunaan hayam 2. Anger careuh 2. Da hayam mah beak dihakaj. Eta bener kan? Allah teh aya eta kaumulan. Tuh. Ada maha atuh. Nyebut Allahu Akbar teh tong dina sunggut wungkus teh kudu jeung hate. Rata-rata geuning Allahu Akbar. Awas nu heueuh da daya hate mah lolobana mah lain. Allahu Akbar. Brai teh kadeuleu pangabutuh kahayang kamung numpuk na hulu. Nya. Jadi we kaituna teh kredit teh. Nu matak loba doa nu teu dijabah. Hayang untung datang rugi. Hayang cager datang ripuh. Hayang salamet datang tabrakan. Da gelombangna teu sarua. Teu saarah. Tuh.
akimi salat adegeun salat batur mah geus ngadeg-ngadegeun tuh diunggah-unggah posisi ngadeg-ngadegeun tower bener mah nya batur mah sanggeusna ngadegkeun tower pan babari bangsa urang komunikasi kanu jauh ngalewatan HP dek SMS dek telepon biasa kadar eta cenah HP na rupa-rupa dek produk naon bisa bae cenah eta kartuna dek as dek mentari dek simpati cenah eta teh nyambung meureun eta teh pulsana teu dibayar beak pulsana meureun teu dicas batuna teu dicas tah cenah urang salat dilaksanakeun tapi sangsara terus bawa meureun sia teh tara zakat tara urat teh nya tara dicas tara daek silaturahim tara daek tatanya ka kiai ka ajengan pan diwajibkeun neangan ilmu teh ti saha we tenan nya benar Kang benar dalam kuduna mah pan dina keterangan mah ilmu tungtut dunya siar ieu mah ilmu tungtut dunya teu gablek ilmu tungtut dunya kaleuweung kaituna teh nyaeta melengkung Bekasi Barat Bekasi Lahan bekas nyalahan nu kitu teh nete semplek nah kitu nete semplek ngecak waduk kitu salah kieu lain tong nyalahkeun pangeran sagala rupa oge salahkeun mah pamajikan da urang ai keur salat ihdinas siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng ku Allah geus dituduhkeun sia nu mengkol belok deui pek bener hese di lempengna hese di lempeng teh hate teh bener wangkelang we urang wangkelang bedang beras beuheung sidik TPRI Bandung teh deuleu lain waragad saeutik kikieuan teh lain baraga 3.400 pendukungna Pupuk Kujang Pemda Pemkot dan Pak Haji Dadang Nasir Bapak Haji Deden Rumaji Pak Haji Sidik tuh Bilih Pak Dadang Nasir bade masihan kopeah ka abdi nomor 7 sami taya hulu panayagan oke sami nomor 7 ayo nomor 7 teh Kang seueur penggemarna rata apaan ai langit teh pan 7 lapis nya poe 7 saminggu 7 poe tina beheung ka luhur 7 liang cing sok panon 2 irung 2 ceuli 2 genep asungut hiji tuh danu 2 deui mah pembuangan di handap eta mah kenal pot tong dibawa nu 2 mah mah pamicenan kokotor paribas cek aing oge paribasa aki-aki 7 mulut sunah tah aki-aki 7 mulut turunan moal beak aya paribasa cenah eta mah dunya teh dunya moal beak 7 turunan mahi cenah 7 turunan oge acara nah imang cepos sangsara da aing mah turunan nu ka-8 matak sangsara jadi beakeun nu ka-8 beakeun mun kopi mah kari dadakna teh aing rupa-rupa Mimpi mimpi tu tah pitu teh artina 7 madat madon maling main minum naon mateni mangani tuh m teh m7 nya rokok menang 7 bungkus aing tuh bos gitu cek aing oge hari celek teh ngawayang TPRI tanggal 7 pan ayeuna teh di TPRI teh tanggal 7 nya gitu kayaknya Kang Wadi jeung imik 7 kali
Alhamdulillah Gusti nu Maha Agung. Moga-moga TVRI Bandung tetap jayanya. Amin. Ayo urang tingkatkan kreativitas urang geusian ieu TVRI Bandung teh ku urang. Kantenna. Sok pikeun ngoronjatkeun karir urang teh sok. Dina media elektronik TVRI Bandung. Pintu terbuka. Pintu terbuka regreg. Itu wayana TVRI Bandung teh ngan dua alternatif lamun urang magelaran dina TV dua alternatif teh kieu lamun alus urang teu kapalang kaituna bakal payu ngan lamun goreng ngawayang dina TV sarua jeung meubeutkeun maneh kana susukan garing eta teh tah lumatak kudu aya badan sensor teh di dinya kenang dijempe-jempe iya nunggu truk teh lain kemana geus mung di Banyolan eta mah sensitif lain mung di Banyolan lamun dek banyo jeung aing intern ini kan di depan publik loh kayak racun ya tempat cekaka ngatuh di urang mah kudu asa kampura dan naon oge geus menuju kana sukses teh kudu hampuraan eta oge ulah nu saeutik digedekeun ngewah lah kahayang aing teh heug aing teh prioritaskeun cing Rarumasa kumaha ari Akang Rarumasa da timimiti panayaga nepi ka dalang wah iwa teh ngagulak-gilek ladang aing sia teh tapi heueuh dipikir mah nu mangsiun moal aya sia teh iwa teh ngagulak-gilek ladang aing bener rumah sakit jasa keun ku kitu eta ka Inggris geus dua balikan Prancis tilu balikan Jerman Belanda Amerika kapapai sa Amerika dibawa ku Cepot lain menang lain mayar urang teh ka itu teh kalah dibayar tuh baik pikir hari pisang kalkulan Timur Tengah teh ai datang ka itu teh para rego we sararea teu bisa ngomong bahasa ada orang Inggris mah bararodo atuh bararodo kemari Akang bararodo moal ge maju ai bararodo teu becuseun bahasa Sunda heeh alah eta aing mah aneh di Belanda teh ya geuning naon aing keur sare di hotel teh trok ngetrokan panto brai teh dibuka urang Belanda Pak Joni ngaranna cek dewek teh good morning Pak Joni teh inget ai pek teh ngajawabna teh tong morning cenah kitu ngomong bahasa Sunda kumaha calalager cenah urang ditu kitu aing molotot para jemput good morning alah eta di mulana sing goreng euy urang Sunda teh ditu Beni ngaranna teh abdi teh cenah baheula gungclok kitu keur zaman lalajo wayang teh waktu zaman Abah Sunaria kumaha aya keneh di geger kalong nya baru teh geger kalong alah eta mah aing harita mangkaning harita teh poenan dek balanya bener balanya kamu di urang mah si teh Pak Beni omat ulah nyarita Sunda engke bareng jeung panayagan tarurun caritana aing teh pangluhurna bring caritana balanya eta Pak Beni ku aing di kaleng eta cek si anak di tukang di kakaleng teuing pase eta si goblok da baheula mah ngajajah ka aing eta Pak Beni nyerengeh kan ngajawab alah aing era anu takut harita abdi kita naik sare 2 poe aing pek teh abus teh ka restoran di Podaran kebeneran aya goreng asin ini meureun poho Pak Beni teh yang ngomong Sunda we tah cenah kabeuki urang ditu pada nu kieu patut eta mah si anak da teu dek dahar ruas we kieu jadi
Jadi arah harus goblok. Alah, ampun. Tanu macak ulah kalewihannya gitu deh. Pengalamannya kan. Rupa-rupa. Universitas Indonesia aya di itu mah. Oh. Bahasa Indonesia Di komo di Inggris mah ka Oxford nu teh nya urang. Mun di urang mah ITB na teh. Oh, ka approve geus sa Inggris, ka approve. Dibawa ke ku si Cepot. Ku akang dibawa ngalayang. Itu. Nya. Alhamdulillah euy dalang nu geus karolot teh model dewek araya keneh. Araya keneh nu sajajar. Di antarana Bapak Cecep Supriyadi, Pak Haji Cecep Supriyadi ti Karawang bisa keneh ngadalang. Biasa keneh. Bapak dalang Dede Amung Sutarya jag-jag keneh. Pak Dede alhamdulillah panjang geus. Masih keneh jag-jag araya keneh. Aya keneh. Malah engke mah di Unpad ku kersana Bapak Rektor Unpad. Sumohon. Nya cenah urang ngayakeun dalang tilu dalang kolot wungkul salalakon ku tiluan. Di antawisna Bapak Cecep Supriyadi meureun Pak Dede Amung tu dewek. Larestas akan. Urang nyieun hiji sejarah. Ulah cara baheula cenah dalang teh silih telu. Silih telu. Dajengnya na baheula mah geus sok. Silih omongkeun baheula. Silih omongkeun dalang aja tak kula pendidikanana teh eueuh. Eueuh. Ayeuna mah untung urang ngahiji. Tak itu pandayagan teh baheula mah polontong nih. Pada tangan urang teh tuh cenah nu rek mawa kakadeun. Apa teh? Ayeuna ngagrup ka dieu. Dititah balik deui eta oge ku aing. Nya. Pajarkeun teh kajian ngabeca we cenah. Heuh. Alah. Hari Ibu Hajah Nia aya. Garwana Bapak Haji Dadang Nasir. Aya. Nuju nonton di TV. Garwana Pak Deden Rumaji ge ngiring ka dieu. Alhamdulillah nuhun. Ujang Jepang Benar. Yang alhamdulillah tani dewek oge mu cekil. Ayeuna teh. Da aya pupuk kujang. Sapak kage pupuk kujang. Ulah lalawara deuleu. Hijikeun jeung pupuk budak. Nya. Lumayan jadi produksi teh ningkat, produksi pare. Sumohon. Euy. Karunya kapun bojo eta Eli pangyetakeun. Nya. Alah ai ibu nenah can kulam gitu ibu nenah. Ku Eli ge teh can kulam. Muli Agus ya boga si Eli teh. Ibu Eli, Ibu Cici hayanya. Alah. Kan rek perang ayeuna teh kan. Doak dang, ya. Eta pembunuhan mutilasi. Wah, eta Kang. Biadab. Juragan Samba teu dicacag maot teh. Biadab Kang. Dicacag atuh. Mutilasi. Eta diteteangan sababaraha minggu teu panggih aipek teh gorehe teh geuning adina. Dumeh misah indung. Laras eta pikat. Dumeh geus jadi raja. Ada Sutija mah ti baheula ge memeh jadi raja ge galak. Oh, galak eta. Hansip di Teungeulan. Hampang leungeun. Dua kampung non teh. Lain bang sebenarnya teh. Galak teh masahaw ka dua gaplok. Dileletik teh. Hampang leungeun teh. Sutija mana premanisme atuh. Leung ku kitu eta jeung ku ceditna di Sisreja teh. Ceditna na taku. Jang. Sing atuh sakali mah dewek teh kenangan euy ya. Akang teh palai di kenangan. Sing saluyu, sing bisa ngigelan. Sing bisa ngigelan zaman kana geuning. Sae. Mana? Kitu. Kudu nincak mode ieu we, mode dina ngajalankeun roda pemerintahan. Lain kumaha dina ngajalankeun roda pemerintahan. Pan aya masing-masing. Sing ngalakeunna kadangu ku si ibu. Sing tarik kadengekeun ku batur. Ku si ibu.
TVRI Bandung ngagelarkeun pagelaran wayang golek. Asa di RRI barang kitu. RRI kerja bener kan RRI. Sok barengan ku Bonang jeung Ricci jeung Gener. Sok Sharon. Rebab. Kenang jeung Goong. Ngalegeuna we. Sok cing bisa ngigelan ka dewek. Sine. Dulu kawi. Hirup teh sing waspada. Hirup teh masing waspada. Sangkan teman hitung kali. Lamun teu ditipu kitu mah aing moal dikenangan. Sia, katipu ku aingnya. Lain eta. Nah, kitu ngaranna politik. Lain lemas. Heeh. Matak di mana aya digogoreng ku batur teh sabar. Lemasna politik teh eta. Gitu. Kabeh katipuna teh. Wah, rupa-rupa panu ngagogoreng teh. Wah, rupa-rupa kang ngagogoreng. Pajarkeun aing tukang korupsi. Tukangnya. Wah, modek tukang korupsi geus dibuhi deui mun aing. Lemah tajiwana nu ngagogoreng teh. Benar kan. Ulah kapanguruhan kudu kitu. Ulah. Sarajana mau Ya. kelemahan. Tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti Sharon geresok. Sharon. Ka mana we nambeuna teh? Bonang Gambang sok geresok. Kabeh tapi teu balik. Tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda ti kitu teu puguh igeunana. Kudu kumaha aing ngigelanana mah tak loba nu ngademo. Dah hareng-heng teh kudu dengean kitu. Hareng-heng pisan eueuh tuturkeuneun. Eueuh pamuntangan. Eueuh pamuntangan. Dirana hayang ditinakeun ku indungna. Heeh. Pe. Nya, tah teu beda ti nu kieu, di nu bieu. Rawingna ceuli. Rawing ceuli zaman kiwari teh. Pajajet kudu deleuan kan. Pajajet kudu deleuan, hareng-heng kudu dengean. Mun tepi ka teu euih dua. Heuh teu euih maksudna mah. Ela. Kang. Nganuhunkeun eta Kapolda Jawa Barat. Teroris tos kenging di Cibiru kan. Teroris menang di Cibiru. Menang di Cibiru Kang, burukan teh. Alhamdulillah. Kabur hiji menang 2 Kang. Nya ceuk aing oge. Merajalela eta teroris. Eta teh nu didoktrin teh atuh teh. Kanuhunkeun Nu dicuci otakna nuhun ka Densus 88. Polda Jawa Barat Kang. Heeh. Gawe bareng jeung Mabes Polri. Ya, oge ngiring bela sungkawa salah sawios DPR RI saurna teh kenging musibah. Kenging musibah Kang dina parahu. Na parahu. Laut. Ai ku kitu teh mah heueuh ta ieu euy. Yen hirup di dunya teh nya moal langgeng teh.
nu matak jeung hati-hati dina ngarepan hirup teh urang teh. Oh, hati-hati Kang waspada we urang. Geuning dina surat Waduha. Waduha. Walal akhiratu hurulaka minal ula. Waduha. Jadi aya kahirupan anu leuwih alus tibatan dunya nyatana akhirat. Oh, benar. Oh dina surat Waduha. Waduha. Waduha walaili ida saje. Naon? Nah, maka ngaroikeun lain da bisa Waduha ge. Model urang Sunda we, reka mana? Tuh mana? Tapi di Betawi mah mane lu? Anger ya maksudna mah eta keneh. Oh, beda sebutan. Waduha ge hartina mah eta keneh. Ngan ari Waduha mah nyaeta alifna digenti ku iya. Oh, ku iya. Iya, nah jadi harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi iya Jabar hae. Jadi Waduha walaili ida saje. Tuh. Waduha kana. Dina kitab Alfiyah tetep bab imalah. Leres. Heeh. Eta iku Gaul atuh sia teh. ku parabot mah beunang mah. Nya, Buan ngencleng akang mah. gitu. Cek aing oge. Alah. Bot. Sia. Leh, saha teh? Tadi sakedeung. Kang. Dah, tadi ieu. Dunungan tah. Juragan Gatot Kaca euy. Juragan Gatot Kaca. Oh, sok atuh Kang. Bagian itu. Pada rusak pipi pada beberes eta sama dia bantu sadayana di kulung diberesihan di karaton kedah beberesih. Ari geus paparisihon aman tiasa ngobrol jeung tetangga. Bisa curhat jeung babaturan ari geus paparisih. Gusti muni asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Nah naon bibi? Heuda ka kuping ku bibi oge kajadian model kitu musibah. Oh, kandenan kula tadi teh Anu keuna ka Gusti Prabu, Gusti Batara bulan ka Gusti Batara laras putrana. dugi ka kitu ka putrana bulan. Mangkane ngeta teh budak teh kasep ongko cocokan bibi budak teh teh. Eta teh mencenges juragan sama bulan. Ti mimiti ngolondang ku bibi diasuh. Diasuh da kantos Raden Sama teh ayeuna mulihna ka karaton teh geuning parantos acak-acakan. salirana kula. Pembunuhan mutilasi. Eta teh nepi ka kitu kajadian Muringkak bulu punuk ieu kajadian nepi ka kieu dunya Nyai. sumuhun disebat harengheng na dunya teh ieu panginten. Paingan di mana jahat jelema teh leuwih ti sato. Oh kanten Benerna oge bakal leuwih ti sato. langkung ti sato bulan. Malah dinas dina katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan teh ku polah-polah jelema. Ku tangan-tangan manusia Heeh. Eta ku sararakah jelema teh atuna. menite teh aya hati nuranian ya Padahal agama mah datang ti baheula. sumping Kajahatan beuki meuweuh. beki mewe Da lain salah agama teh teh aya. napat saha Oh jelema manusia laras ku sarakah-sarakah nagara pikir nanaon bibi sagalak-galakna ge maung sumuhun nu dihakan teh ngan ukur sasamet daging daging kan bari atah. daging atas Can aya hiji kajadian maung apruk-aprukan ka kampung-kampung neangan leunca dek ngaredok. Acan. acan atawa neangan roti bakar acan benar mau Tapi jelema ieu mahai jauh daging di dahar, dituang lauk pauk, CF sasatoan, dangdaunan, bebetian, bebuahan. oh radis Malah kurakus-rakusna jelema semen aspal teh dihakanan. kantenan Heeh. bensin solar naon
di Arinu lain teu malalikirnya na teu ingeteun manehna teh bakal paeh duka teuing borokan jeung teu ingeteun yen ieu dunya teh sakedeung saliwat laras ngan ukur saliwat ngan ukur heureureuyan ngan ukur panggung saniwara cocokan dunya mah gini saperti panggung ayeuna pan isuk-isuk teh dirungkadkeun yen ieu dunya teh bakal kiamat sumuhun urang teh bakal nyorang kahirupan anu langgeng di ditu alam abadi nyaeta alam panyiksaan hukuman tina akibat-akibat pagawean alam balitungan sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat dalapat bibi teh yen dina hiji waktu yakin manusia teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana nyai sumuhun bibi dalapat teh ai ku kitu teh mah ketang heudak karasa ku bibi karaos kumaha kulang akibat jadi jelema bodoh teh jalma bodoh jalma sangsara boh bodoh boh pinter nyilakakeun di dunya mah kitu bibi nah anu bodoh nyilakakeun kumaha nyilakakeun hese kitu teh usaha hese barang hakan akibat tina bodoh pinter ku pinterna nyilakakeun ai nyilakakeun nu pinter pan ari ilmu teh cicingna dina otak mun seug otak geus kaansikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh da kanu pinter deui madaekeun nama guren kanu bodoh supaya sampurna eta ilmu ulah nepi ka nyilakakeun nyaeta barengan ku iman ari iman teh ngansikna dina ati mun seug ati kancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh eta teh keur ngadalian hawa nafsu lajeun dina zaman kiwari mah dipercaya ngaruksak jelema tah jalma emutanana teh nu matak ge mah ngajarikeun pamimpin teh ulah nu borangan sieun ku jurig borangan teh ai borangan teh sieunan lain sieun ku jurig lain sieun ku demit tapi sieun teu beunghar sieun teu loba mobil sieun teu loba imah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara kadang-kadang duit negara duit rakyat dihakan dileg-leg bener eta teh panyakit teh geus nyebar ka handap nyai mohon kadang-kadang duit keur gempa bantuan keur gempa oge teu dibikeun kabeh geuning gara roblogna teh aya we nu ngurut teh kulaan raskin dibikeunna teh kanu wawuh he wungkul kanu deukeut teh wungkul nya geus nyebar ieu panyakit teh geus hampir ngabudaya ini teh kulaan kumaha nyegahna tuh teuing da moal angeus-angeus ieu urusan teh moal sapanjang bangsat dipariksa ku garong kitu kan benar angeus tah kitu laras garape da zaman kiwari mah nu kadenge ku bibi nu kadenge kumaha bi tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum moal dek garelo mah kitu teuing bibi nya moal aya nu kasinggung gitu kebae paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing kan bae nah ari bibi kitu kan emutan kitu dan nu kitu mah geus nongtorekeun maneh bibi nyai sumuhun mun dipake amis buah gintung geuning boga pangkat luhur teh padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan ulah putus asa sanajan begeng ulah nepi ka digotong ulah nyai sumuhun di lain sisi kitu pan di lain sisi deui mah ngiring reueus ngiring bagja itu padada Rosada Bapak Wali Kota kali Ibu Bapak Gubernur ngersakeun sumping laras ka ieu hiburan nyaeta TVRI Bandung ayi laras ulang tahun Dirgahayu TVRI nya ka 48 anu ka 48 nya laras nya
penyiaran publik teh ieu teh nu urang keur urang hak urang di PRI Jawa Barat gitu. Syarat nama urang seniman seniwati teh ayi nyaeta kudu dironjatkeun kreativitas inovasi Katena sabab ari seni teh nyaeta tiada hari tanpa inovasi mohon mode padada tadi tiada hari tanpa penghijauan betul tiada hari tanpa bebersih nyai keindahan sabab kebersihan teh eta teh pangkana kesehatan sabagian tina iman atuh katenan bicara delapan lumata kudu diturut pemerintah teh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ngan di mana geus beneng cewek sok balik deui ka Allah back to basic naon back to basic innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh globalna eta kembalilah ya jadi kembali ke semula hah mun ceuk falsafah Yunani kuno ma ex nihilo nihil fit mun ceuk basa Arab makana ala makani kembali ke semula mun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu katenan mun ceuk situkul mah kembali ke lab jadi kembali we kana maha konstitusi Indonesia anu kagenep 25 dirgahayu Indonesia nya ieu dirgahayu sing lepas tidak rupa-rupa kagagalan buru-buru teangan keberhasilan tina kagagalan eta betul Bi nyai sumuhun udag prestasi nu sabenerna mun dina seni sok tingkatkeun kreativitas kolaborasi da ayeuna ge pan kolaborasi ieu teh jeung sound system jeung lampu da baheula menangap wayang teh ku obor lampuna teh unga juru ngabebela siang panayagan kabeh isuk-isuk teh liang irungna teh harideung baheula heeh kawas kereta api nya ayeuna garelis teh sinan teh baheula mah ayeuna mah sinen teh lipen beureumna teh baheula mah ku seupah baheula mah moal ku galinggem beureum teh dikitek teh ku pacar baheula mah kitu baheula mah bari ai sinen hudang ngajuru orokna teh dibawa geuningan lantaran baheula mah bener dalang teh kaitu ka dieu hese nengan sinen nu hudang ngajuru dibawa karek saminggu jeung kedaekeun deui baheula butuh nya aya di panggung meureun karasa susuna teh teuas dikenyotan atuh susuna teh sok kana gelas diinum ku tukang rebab cek tukang saron teh eta mah si susinen cenah keun bae nu sasage cenah nyieun deui we cenah sinen mah morokan susu pinu hajat gitu cetak gitu nyai sumuhun bibi muga-muga wayana hari kemerdekaan urang cin buru-buru gara harari hijrah kumaha gara pinah da Allah mah moal ngarobah lintang ti urang kudu bisa ngarobah sumuhun bibi berkarya always selalu berkarya sepanjang hidup berkarya nya tuh tingali di Cibaduyut aing balanya di Perancis meuli sepatu meuli agul meuli bangga dengan dibawa teh ka Bandung ka dieu sapatu menang meuli ti Perancis teh dipapake we unga poe boga rasa reueus boga sapatu luar negeri ari undin teh ka Cibaduyut ceuk tukang sepatu teh nah cenah teh kengeng di dieu eta mah cenah meuni era da aing peda ganti merek peda ganti merek si orang produksi urang oge marukana berkualitas kudu reueus produksi dalam negeri teh nyai teu kurang di urang oge kitu tah sumuhun nu awiyu urang sami-sami urang nyikeun baju leungeun kenca katuhu naon nu paha program ti pamarentah urang laksanakeun sae bibi nyai sumuhun bibi ulah dek pakia-kia hirup teh lah pagirang-girang tampian ulah patongong-tongong sing manunggal we kokohkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di negara ngan ulah ngan ukur basa-basi silih asah silih asuh silih asih teh buktikeun dina gawe sapopoe dina karya
karya nu nya contohan kudu di luhur modalan kudu di luhur nya contohan kudu di luhur di modalan kudu di luhur dan denge-denge teh di luhur dengan para sea gini teuing hayang naon oke para sea wae karunya ku tukang hihid nah wake karunya ku tukang hihid tonggongna teh geus melengkung balas nganyam hihidnya daharna teh ngan ukur ladang tina hihid udud kolobot kudu asis tonggongna geus melengkung kurunyung teh pagawe desa nu nagih pajeg heeh bari teu meunang eueuh gini kan mayar ladang hihid duit teh cing para rengkel gini ribuan ai geus nepi ka luhur eta pajak teh dihakan ku si Gayus si goblok teh bari lain duit saeutik nu dihakan teh gini kan encan 6,7 miliar amles ting ka mana ting di pauk jurig ting di mana heeh katepuk ku mejana keun bae pokal oge aya alus keun bae ulah so teh urang teh nepi ka alet-aletan demo nepi ka ngayakeun tindakan anu anarkis teu etis teh teu prop aing ngomong mah bebas aya pek wae asa nu demokratis jeung pancasilais naon sabab abeh dilindungi ku undang-undang kan bae da aja bibiran ngomong-ngomong wae ge saulang ngaruksak we urang nya ieu sumuhun bibi nu matak lamun teh nyaah da ai rakyat mah ieu eueuh pangsiuna teu aya eueuh sugan eta mantan rakyat eueuh atau kopra rakyat balik deui ka rakyat balik deui we ka semula ka rakyat nya nu matak tong eta teuing gitu ka rakyat teh lah da moal aya nu gede mun eueuh nu leutik ulah nararina pikire kitu kumaneh lamun eueuh rakyat narek mimpin cucunguk benar bibi benar nya sing loba eri ka rakyat tak kitu nya ieu sumuhun urang hirup di dunya teh laras moal lila aya si Asep ya nah kunaon si Asep Sunanar ai Pak Haji Asep na naon nu keur dicarioskeun heueuh ayeuna hirupna ladang tina ngawayang tina ngagulak-gilak boga imah boga mobil boga sawah pamajikan geulis ulah gua deui geus paeh mah deuleu diusir tak ku pamajikanana diusir kumaha ieu ceuk silahkan bapak untuk pergi selamanya dikubur oh eta teh eta imah eta mobil ladang nabeuh teh ladang teu hees teh dipake hees jeung maru ai sakilas mah dari hate mah benar balikeun ngarepek balikeun kumaha lamun pamajikan teh heula paeh aing kawin deui gitu jadi we hiji-hiji jadi we hiji bro benar nah kitu aji benar bibi karaos da hirup bibi teh pangna nepi ka kieu teh atuh da ngalaman sangsara heula alhamdulillah ayeuna hirup teh maut nyarek kapuhu alus katungtungnakeun heeh da baheula mah aing da puguh keur dikandung ku indung teh bapak geus maot merukan barangsa gubrag lahir ka dunya umur 2 tahun indung nu maot apruk-aprukan aing umur 8 tahun teh hayang jajan teh make jeung jadi pengamen jalanan nu ngaparapatan budak jalanan mah di Cibadoy nya parapatan marukana dikukut ku Haji Apo di Cikoneng kulantaran galak manehna mah aing teh kabur we bener da baheula mah teh ka Cikoneng teh jarang imah ai balik usum halodo pan hari teh aing dibawa ku lalaki kana tumpukan jarami diperkosa tah umur 8 tahun teh aing teh geus blong geus eueuh reman heeh geus 14 umur 15 tahun kulimaan sapeuting teh marukana nanasiban dan beka kitu tah malah umur 20 tahun kali mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak eta tina kacanuan tina katumanan tadina da eta we aing baheula mah eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh teuing eta mah heeh kan bae atuh bila nu geus mah boga salaki tara lila paling lila 3 jam kata Pak Haji Sidik teh papotongan nya Pak Haji Sidik teh ka Ibu Nining teh ka Ibu Nining teh papotongan maru Pak Haji Sidik tapi bager we najan maru ge lah Ibu Haji nya tak anu ngukut aing Haji Apo gorokan teh kongsi teh manehna kawing
Dan ku Paji Kohar dipaksa ai bobogohan jeung Palilit Permadi nya ti Unpad nya ai bogoh ti bubudak kepada Darosada ka Bapak Wali Kota nya teteh wali kota teh ka bogoh aing eta teh oh kanu aya we ka ketua Pepadi we bogoh teh eta teh ka Pacaca si eta mah ka Bogona mah jelema gede da eta we ai ka pasar ibu-ibu teh mun dibararaeud dan nempo aing teh eta teh dumeh eta salakina geus ngasaan aing aing ngaliwat aing teh recok awewe teh ibu-ibu pajarkeun teh tuh cenah si hamur kanyut ngaliwat pajarkeun teh jorang teteh naon make jorang eta nyebut kanyut jorang teteh ih teu bener nah aing panggejeng kanyut kudu sionalnya ieu betul lumawi ku padada tadi ka kuping ka dangu ku sadayana da ku bibi ge ka kuping ku sepuluh dina ngelestari seni olahraga jeung sajabana cinekna mah urang ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan utamina tiada hari tanpa penghijauan betul kanggo Yayi sumuhun alhamdulillah ayeuna mah boga gawe di dieu teh aing make jeung kabeli HP ngan teh perhiasan reunceuh make jeung bisa nge-SMS SMS-an we teh lumayan nya marukana sagala kabeli ayeuna mah sawah alhamdulillah dina tani teh ayeuna mah cekil bibi teh apa aya eta atuh ayeuna mah alhamdulillah da puguh wawuh jeung pupuk kujang nya komposisi mau ayeuna mah make jeung aya NPK sagala NPK kujang 30 genep 8 betul eta teh leuwih nguntungkeun ayi cukup ku NPK laras NPK kujang 30 strip genep strip 8 leuwih untung teteh betul NPK kujang 30 strip genep strip 8 teh nya eta pikeun pare jadi teu perlu deui make tambahan pupuk tunggal lainna tekadah pupuk organik kujang jeung NPK kujang teh ngaronjatkeun produktivitas hasil pertanian mampu memenuhi kebutuhan padi Anda tak geuning kitu pupuk organik kujang jeung NPK kujang teh nyaeta diproduksi ku teknologi anu mutakhir dijieuna oge tina bahan-bahan tina unsur-unsur anu dibutuhkeun ku tanaman dugi ka bisa ngaronjatkeun hasil pertanian anu macekil pupuk kujang iya borokan teh pare teh baranahan ku eta mah macekil wae hasilna pupuk kujang alhamdulillah ayi hirup teh nya laras tah kitu ayi hampuranya ayi sami-sami gitu ya ai hampura teh naon dumeh ayeuna mayunan sasi Ramadan nyaeta hari pembakaran ai ngaran-ngaran hari pembakaran mapan eta teh panas ayi panas gitu tong boro hinga urang manusia anu dimulyakeun oray manehna teh puasa tina hasil puasa manehna jauh megar we kulit anu anyar ganti kulit anu anyar bener model hayam pan puasa teh keur nyileungleum teh panas awakna asa kabakar jadi we guna nogna megar eta teh meuni aya gunana eta hayam ku puasanya kan tenan komo jajan ceuk hadis oge kitu kumaha ulah khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana deui keur ka jelema cacak hayam tah tadi nya bener manya jelema eueuh gunana eueuh nyayi bener cek bener tak kitu hileud kumaha hileud aya ngabulan maneh geuning tapa teh ku ayana tapa panas pepuasa di mana geus panas manehna jauh geleber we jadi kukupu jang-jangan eta bisa hidup tah ayeuna manusia puasa dina bulan Ramadan naon hasilna nyaeta kembali karena fitrah nah Idul Fitri tuh balik deui kana kasucianana kulu mauludin yuladu ala fitrah yang sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih nya malahan dijamin jelema bersih hate mah
cek dawuhan Allah oge qad aflaha man jakaha ha didinya domirna pan kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena betul tuh eta diraku teh ka harti ka hartos bibi pada tamat puasa nu mawi ka neng-neng ka gadis-gadis urang Jawa Barat ulah ka sorang deui kalalampahan mode bibi ulah nya baheula nek leuheur melah jantung ngagurat taneuh cing sarolehah gadis-gadis urang Jawa Barat nyai amin mulih sakola atau siangna bantoskeun ka peryogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeusehan ngembah wadang istrika sontena sumpingan Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan taroskeun bag-bagan agama eta teh ajengan kiai teh pewaris nabi sumuhun nya tak kitu atuh pamudana entong merkosa hayang makawin teh sabaraha nya era teh kaituna panjang urusan cemar aji ulangan kitu teh aceknya oh sae bibi mudah-mudahan buru-buru rengse ieu kejadian di negara urang dina sagala rupana amin nya urukan teh aji bulan alhamdulillah ya kagegelan ti Pak Dada ulan rokok laras meuni numpuk ya ti Pak Haji Sidik ti Kang Wowo eta geuningan nya CS Bibi ti Palili Permadi dari Permadi nya itu Pak Dadang Nasir deui sareng Pak Deden Rumaji nuhun katampi rokokna kana kintunana mudah-mudahan ron rupa cita-citana cing dikabul nyai amin nya saha sakitu we ti Bibi Mayi nya assalamualaikum waalaikumsalam atuh Bibi sararangkeun teh awak teh dipake lampangan teh pasti kahujanan kepanasan tobat buku daing teh pamidangan ieu leungeun nu bolah kede ka cida cangkel dramatik ongkoh teh mana di HP leunang dikejarkeun ku gue kalau kana teh sirah kumamun burak jantung tengah-tengah teh harga kolot di sini ketek Kegemeun. Tiup tapi bari ngaleret.
cicing. Mun urang mah cicing. Sing era kudunungan. Dunungan teh. Ieu deui pamawana sia. Carek salah saurang. Naon sia atuh we? Sing jeger teuing. Si lain teu nepi-nepi acan tuh. Jauh ada. Sudah tiga kali yuk. Sikok. Kasihan dong. Di pikiran asa mimpi. Uma papayungan Uma nulungan Jadi kabawa ngeun aing. Sing lempeng atuh. Tumak-make. Alah. Jauh-jauh. Doakeun aing cingkeuna. Sing asih ya, Kang. Gusti Batara Kresna ini mah kitu. Cerita teh kumaha? Denawa. Orang harengkang bakal mutusakan jiwa raganira kejaba ingsun Raden Narayana. Kok darajana keur ora? Keur ora baheula. Emang. Goblok teh kalah rek ngegel ka ieu mah. Kamararana sia susulumputan kurang ajar. Tesapira gini kan. Gening sia teu sapira. Susumar ti kamari teh tesapira gini. Udang denawa. Udang sabutan. Kakak. Teu sapiring gening sia. Ngan sadus.
nuju di kolor sampai ketinggal. Mana we teh sanes Deden Rumaji. Nya. Naon hebat teh makan abdi nya. Nak usaha keunana, lah keunana kusaha. Ku abdi tingali panahna nu saha. Lah panahna nu saha. Kayaknya nu aganya nih. Da beda atuh. Ari nu maneh mana? Hor. Kaseredkeun pageutkeun nu agan ka jero. Gara sok kurang bedel. Da heula nu abdi keunana mah teteh. Karek datang. Nah, kepikiran ku akan. Macet pangintengan. Da ayeuna mah geuning tiada hari tanpa macet. Nya. Ngerakeun sia teh. Ngerakeun dunungan. Tiga meter alai. Bicara kenapa ngebutuh. Ka aing keuna bade apet kendungan teh. Pandal pisan buku. Naon akang? Jangan naon da akang. Kenaon sia teh daula? Keur ngising. Goblok teh sia. Tungguan mayit dia. Tungguan. Mayit tungguan. Kemitan. Bade lapar teh adu teh eta teh rek masyarakat sangu. Wayana teh sagedeung. Sangu padang. Nitah we meuli sangu mah. Lain teh nuan mayit dia itu. Oh. Sieun kalengkahan ucing hirup deui. Sok hirup deui teteh mayit. Coba heula ge eueuh jurig. Eueuh nu dilag-lag mayit. Acan kabejakeun jelema digagdag jurig. Eueuh. Modar sakali modar mah tetep modar. Mun jalema jiga jurig. Oh, mau jauh kana taneuh. Moal hirup deui. Moal. Eueuh bejana. Halah. Mayit udang deui. Eueuh ti mah heula oge aya mayit udang deui. Eueuh aya. Aya lain diudangkeun mah euy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi ngabaju mingkem. Bet balalageur dedemit di dieu. Jurig di dieu balalageur. Jurig balalageur jalma cara leudit. Naon? Eueuh nu kabejakeun. Eueuh. Yang Ulan? cicing sia. Sok we kalina kan. Eueuh mayit udang deui. Naon? Mayit udang deui. Heeh. Era permen da mayit kan cenah. Ya udang deui mah bere permen we aing. Cenah kutap-ketap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jurag wa jurig wa haliul hakim. Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Sakarareung teh. Wah, sara anjing nya mah.
Bapak jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu ditek sabab aya nu diteke hujan angin dordar gelap kaya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah sanepi kacempatan nu dituju rek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul ari suganteng mah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Again. Hirup deui. Hirup. Ai geus ngalonyeng teh sia. Ai geus kabobodo dunungan teh. Panya nu pae hirup deui. Nah, demi Allah aing euneuk-eunekan. Eueuh. Rarasaan bakat ku sieun. Nu paeh goblok moal hirup deui. Nah memangna aing A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Good. Kempes-kempesan. Ngaruwahkeun we eta. Ulah hebat turnya saya teh sia. Aduh, ampun ting demi Allah kadeuleu poing. Teu percaya. Hirup kikituan tah. Lamun aya angin mah kudu nganebak aing. Ada karang angin peuy. Baru kada teh bisi tuning. Angin puyuh meureun. Tuning dang dalet dang tumila rengit cuma. Di bulan tai sak wae. Bangke teh. Good. Coba saya tahu. Aja atuh. Eta gini. Nah curagan gitu aja lalu dengan nanti. Sudah. Lalu dengan juga kacamata. Banting kan kayaknya teman. Antap ada ditumpahkan barangan. Tungguan. Nah, hanya aya ditinggalkeun ka kaca sok. Oh, hirup. Tuh. Oh, ini usik gitu ta. Tuh. Ini wala goblok lah tinggal.
Aduh, ampun. Aduh. Ada. Nah, mau liwat ada. Jadi pocong. Aing dedemit jadi. Ayah keung we teh. Alah, ayah kasih. Ai jelema baung ya. Jadi tungtungnya teh ucing-ucingan ya aing duaan. Dulungan dewek juragan Gatot Kaca jadi astronot. Astronot Kang aya kitu tah. Alah. Naon astronot teh jang? Astronot kiring-dina mobil sok ngebul di tukang. Kenapot jurig sia tah mah. Mun jauh tina astronot kana kenapot. Impun anu genut gini astronot. Genot sama bergug. Jauh-jauh. Genot mah bapak tuh bisa lempang. Genut aing mah tuh. Ada genot teh genut. Ai genut mah di mana aya awewe bangor teuing genit sama sia teh. Ai genit mah di mana urang boga rezeki teu mere ka batur genit. Pedit. Ai pedit mah nu biji tina bujur. Pedut eta mah sia teh. Nama dia sejarah raung. Ketika teu naik jempe. Woi.